8 kali 2 genep belasan sa 16.000-an. Nah, seteh kakek, bagan 18.000-an. Patak cek urang ge bah tadi ngilu ninggalan ka ditu ai teu percaya mah, teu percayaan mah. Sakurang sing bener nih ngilona kakek sing bener. Kakek bener. Eta kan dijungjungkeun aya 50 kilona kakek banyak sakitu maneh teh. Ada 8 kilo, ada 8 kali 2 genep belasan. Genep belasan. Genep belasan. Asa ku banget aing jual kasih kakek mah kitu patut aing ning. Lain banget abah, lain banget pokokna mah heulanya ye. Duitna di dieu da ye. Genep belasan abah. 16.000-an. Astagfirullahaladzim, aing sagiang sakarungna genep 11 kilo naon sateh kakek. Aing Genep belasan abah tuh. Genep belasan. banget teuing aduh aing. Kumaha teh? Aja ngumpulkeun coba hiji dua. Engko dibayar 16.000. Heeh. Naonna sateh? Kumpulkeun di karungan di kurang aya dibawa deui. Daripada dijual ka maneh ayeuna mah geus moal. Mau dijual ka maneh moal. Naon eta keur dibawa? Dekat sakieu aya embung. Tah genep belasan tuh. Embung. 16.000 kilo aku bisa baraha tadi ge urang abah mending ngilu ka itu aju percaya mah kumaha teh abah teh. Asa teu percaya kakek teu percaya. Eta dijungjungkeun ku urang mun aya 50 kilona kakek mah nya teh. 8 kilo. Ai ieu kumaha sok karungan deui buburu atuh arek kumaha teh. Geus bawa balik ka mantau kan dok, mantau kan tuh.